nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyya bitaqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aidin aidat muliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kalayan iroda miwah inayah mantena urang sadayana biasa kupul ngayung diukul nikmat mantena urang sadayana dina ieu saat ngariungna bari aya dina sehat wal afiat. Mudah-mudahan amal ibadah anu urang dipitambal dina mangsa nu katukang-tukang tuk nepi ka saat ayeuna ku Allah ditampi sarta ditempatkeun dina tingkatan amal nu pangsae-saena nyaeta sing dugikeun derajat ibadah anu makbul. Para aidin aidat nu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nepi ka emprona mah geuning kieu nyebutnya lebaran teh. Borong mah ibu menang mikir ti memehna keneh. Gusti pikiran kumaha ieu lebaran, selaki teu digawe budak can meuli pakaian, gawe harese gusti pikiran teu acan. Sakabaya ibu-ibu teh nepi ka sakatung rungsing. Bika aya kejadian eta masa poe bukti ngawitan dar saum nepi ka akhir lebaran ieu kitu we wararea omong tapi alhamdulillah geuning emprona mah kieu nya punya dumawi bu sepuh kapungkur mah upami anjeunna dina akhir Ramadan isbu kapungkur imah sok ngadaramel kupat kapungkur mabuk ayeuna geus sami panitanya ngadaramel teu oh ngadaramel uninga filosofi sebu kapungkur ngadaramel kupat teu naon cing filosofina ternyata itu mengandung filosofi kupat teh ngahaja kolot jontoan ti luhur keneh kupat. Dina poe lebaran kudu make kupat ditinyuh ku sayur santen. Eta teh ternyata filosofina gede. Bu kieu filosofina teh ari dina poe lebaran teh hayang silubankeun sagala kasalahan cenah antara salaki jeung pamajikan jeung tatangga jeung para tatangga deui. Maka nyieun kupat ari kupat teh singkatan tina urang pada ngaku-ngaku lepah. Kawe ngaku lepat, iya salaki ke pamajikan ngaku lepat, sabula nyarekan wae. Pamajikan kitu kaneh ke salaki, mereka hampura ngaku lepat. Geus sabulan terus saya pacobrek wae. Mata bu ke upami ibu, upami dalu caroge bapak, dalu istri, kayak tinggal terus bawa terus lebaran iya, terus Idul Fitri iya bu, yang sudah aman pariosnya punya. Enggak cina radiologi tirang sebut kita tinggal gambar si bapak atau si buku nyarekan udah nggak gitu. Nah kita ngaku kupat nggak pada ngaku lepat. Jadi kurang pada ngaku lepat kau ngajar.
Nah, akses buka pelajaran ditunjuk ku saya hanten geus pada anak pelpat sok maren tadi hapunten gitu kalau mengajarkeun baheula tak sungsong anak ka bapak tatangga ka tatangga najan cek batur ke tetangga teh ada asal berapa dirina mangayakkeun urang teh pernah salah urang teh pernah lepat dah nembe lumbar Bu Allah mikanya ka urang sadayana sabab najan kurang hari yang Allah goreng di tetangga anggar Bu eta jelek di mata Allah Subhanahu wa taala. Tah ayeuna tah geus kieu teh geuning sok berkah itu ka dieu. Nah itu Bu. Ieu alhamdulillah manfaatina aya Idul Fitri. Lantaran sabada sabulan urang saum hayang dilubarkeun tina dosa jeung para tetangga oge yang ditampi ibadah urang sadayana. Bu, Bapak udah muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Ramadan ayeuna anu katingal ka gambar kusimkureun bahkan terasa ini sangat miris khawatir geram teh naon margina kekhawatiran miris geram lantaran mang pirang-pirang jalma anu teu mampu ngagunakeun nikmat Allah bulan anu disadiakeun ku Allah keur saum eta ternyata tidak dipergunakan ku maranehanna bahkan menganggap diseruakan di bulan-bulan biasa ini yang geram dipikir satu era parada musab daga sekalipun mah era libat-libat acan. Nah siapa ini Pak? Aranjeuna karena belum paham walaupun apa dalilnya mah arapaun tapi ternyata belum paham memaknai tina eta ayat. Pan bapak ibu saum teh ieu teh parentah Allah Subhanahu wa taala dan kaunggal ka dawuhan Allah Subhanahu wa taala nu aya dina surat Al-Baqarah uninga sadayana apa dina sadayana nyaeta a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tah mahamkeun sakitu wae eta teh Bu. Lamun urang dipahami insyaallah moal aya jami-jami nu bani niakeun saum. Sedangkan Rasul muniakeun ari zaman mangan tilu eta teh. Hiji zaman maudin nu geus kaliwat moal ka alaman deui. Bapak Ibu kamari tinggalin ibadah geus moal ka alaman deui. Katun engke petang mararan hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadua zaman mudhari'in anu ke alaman ayeuna nu katilu mustaqbal anu bakal datang itu goib kan urang sadayana namun nu bakal kejadian namun nu bakal ke alaman apa seletik-letik acak di waktu iman maka mun urang memahami tina kandungan saayat insyaallah bakal timbul pertanyaan-pertanyaan dina eta ayat diuningeun maka ya ayyuhalladzina ya jamal iman urang tingali sabaraha pemahaman anu ku urang kudu dipahamkeun anu kahiji ieu teh Allah teh ngagero saru ngagerona lu ngagero nu marentah lain RT lain RW lain ustad dari saum pek katakeun bae moal nu ngagero amutkeun nu ngagero saha nu ngagero na dinanya eta Allah Rabbul Alamin nu mere nikmat nu mere tuang nu mere anu mere kasehatan nu mere segala pina anjeunna nu ngagero kade ulah rasa diperintah ku ustad tong rasa diperintah ku RW ku jalma ku indung bapak tapi kurang langsung dengan ini kita tahu nu ngagero teh ieu saha Allah nu ngagero teh anu kadua saha munadana maka nu digerona saha alladzina amanu jama-jama iman tanyakan ada urang jama iman lain itu naoskeun itu pertanyaan kieu lamun jama iman dina bulan saum teu saum dosa teu kumaha bulan jalma mukmin nu digerok dipanggil ku Allah diwajibkan saum ninggalkan saum dosa teu dosa lamun jalma kafir teu puasa dosa teu di mana dalilna
Nah, jama mukmin dipanggil ku Allah kita saum teu dipigawe dosa teu. Aya jama kafir teu saum dosa teu. Nah, iya Pak. Ini baru pemahaman kenana mata jalan mata baru kieu. Mah berarti mereka kafir heula itu dosa cenah itu. Nah, ini pemahamannya bagaimana? Terus gue perhatikan apa isi panggilan di ayat teh. Isi panggilan ternyata ada pemberitahuan di Allah Subhanahu wa taala tentang perintah saum. Naon alat pemanggilna? Ibu upami ibu manggil, upami ibu ngulem, alat ngulemna biasa aya uleman. Allah langsung ngulemna bukan dengan apa? Dengan Al-Qur'an ngulemna Allah Qur'an sadaya. Ini alat panggilan. Quran menerangkeun lagi, bukan kertas menang fotokopian lain, tapi Al-Qur'an. Nugadrana Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bu miris sekali Bu. Bisa dipakeun jeung bulan-bulan biasa. Hayang ceurik sih kudu meninggalikeun. Pantas lamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya meninggalkeun kieu. Kaulah kaifa antum cing kumaha pandangan aranjeun para sahabat ida sababukum fasaqo, di mana engke aranjeun ngalaman hiji generasi pamuda anu fasaqo, anu nalakak fasaqo teh. Lantaran ieu teh Pak dipidam bener teh ieu mah Bu ibu-ibu mesti kudu yakin kana budak ini insyaallah teh. Tapi ternyata anak 25 tahun 30 tahun berbulan ih patenya ngobrol teh awewe laki tadi. Maka Rasul nerangkeun ka urang, cing kumaha pikir aranjeun. Mun hiji aranjeun ningali pamuda aranjeun pasako. Nalakak pasako teh. Waktu datang ibadah, teu ibadah. Datang perintah saum, teu saum. Cing kumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaya geuningan. Nu bae Bu, beurit leutik disebutna bahasa pusaikun. Kuningan beurit leutik. Cing kan kurang kumaha beurit leutik. Pika sebelah beurit leutik mah. Jalan gede mencor kena tembok. Dibere ku pokok di lawan gede. Nyana geuletik. Mata nalakak tah Rasul nerangkeun kade kumaha pikir aranjeun mun aranjeun hiji saat yang hareupan ama budak-budak anu pasako akan lahir generasi apa dari mereka. Cing generasi apa bakal lahir ti aranehanana. Mun pamuda wae keur dipakai di bapana pasako anak teh kumaha. Itu mudah-mudahan untuk pengalaman kepada orang ini. Untuk Allah Subhanahu wa taala itu rugi kabina-bina. Hiji kolot rugi. Rugi meunang gedekeun budak meunang ini. Ditimang-timang digelaan beak harta ratusan miliar budak juta geus itu. Tapi ternyata yang diharapkan anak orang diharapkan anak-anak budak ternyata tidak memberikan kebahagiaan kepada sadaya. Pasako teu mereka bahagiaan boro-boro kamulang tarima loba ayeuna kitu bahkan lamun ningali dina naon dina cerita-cerita mendepikeun ka eta sedih tinggali kolot bapa hiji geus aki-aki dialkeun-alkeun katu ka dieu dioperkeun ti ditu ka dieu ti dieu ka itu oper-oper tuluy ceuk anu kata eta urus bagian eta ngurus ceuk anu aya bagian aya ngurus dioper-oper ketika luar pada ngurus cek eta gedena teh bapak cicing dinya eta kemarinnya dipikeun ka aya hiji kolot anu terlantar tidur di pinggir jalan. Itu karena generasinya pasako itu. Pasako. Oh ibu-ibu urang anu ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan Tuhan yang saleh generasi yang benar-benar bisa diharapkan. Atuh mudah-mudahan bisa ngajarin jaga urang. Henteu oge atuh mun itu bisa menenangkan pikiran hati. Kalau tidak dinurubat nugus ngurus di bawah beak itu beak kita tong dinurubat ke urang sadaya. Bahkan dosa yang paling besar ketika anak durhaka ka indung jeung bapa. Bahkan Rasulullah dosa nu bakal langsung dipakeun azabna di mana anak durhaka ka indung jeung bapa. Alhamdulillah. Rasul ngangkeun deui wa kaifa antum idza nisaukum ghadha. Nanti lahir kumaha
Pandangan aranjeun lamun pamajikan aja anak-anak perempuan anak togok minculak tak ieu. Sedangkan Rasul nerangkan Anisa ibadul bilad, ibu-ibu teh tihan ngagihan. Bahkan Umar Rasul Ula itu madrasah paling pertama anak sekolah teh Indung. Mun Indung minculak rek kumaha generasi yang akan datang. Akankah aya kebaikan? Ini sulit ibu bapak salajengna Rasulullah SAW mengingatkan wa kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkaran wa ra'aitumul munkara ma'rufa cing kumaha pandang aja mun hiji saat anjeun engke ningali sama-sama nu sidik nu salah ku anjeun anak bener justru nu bener dianggap salah ku aranjeun panis nampak urang nu salah dianggap bener, nu bener dianggap salah. Mun geus kitu pola pikir manusia terus cing rek kumaha tindakan aranjeun para sahabat gitu. Cing kumaha. Lajeng Rasulullah tadi hiji deui wa kaifa antum idza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhaw 'anil munkar. Hiji saat mun aranjeun geus teu wani nyarek kana kamungkaran. Geus teu wani nitah kana ma'ruf rek kumaha pikeun aranjeun cek Rasulullah. Geus eueuh jelema anu daek nyarek kana kamungkaran. Geus eueuh jelema daek nitah kana kahadean. Urang teukeun bae bersifat a priori we. Cuek we keun wae. Anu masing-masing we. Mun geus kitu terus ada kumaha jelema kahareupna. Ternyata Al-Qur'an surat Al-An'am mengingatkan kenapa orang-orang dulu diazab ke Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan Al-An'am, kanu la yatahawna 'anil munkar. Bongan maralehna baheula geus teu daek siri carek kana kamungkaran. Geus teu siri carek, geus teu daek siri patahan. Dari anak ka kolot culamu, kolot teh dasieun ku anak. Ningali pamajikan campela cieun pamajikan. Rek kumaha aranjeun Rasulullah SAW. Nabi iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sadeui urang ngadoa ka Allah dipaparingan turunan-turunan anu saleh, generasi-generasi anu saleh, istri yang saleh, keluarga anu saleh bisa ngadenahkeun kana hati sadaya. Bahkan itu urang teu capek tidak segala rupa itu capek pikiran itu capek segala rupa lantaran dengan keluarga jeung anak estetapun teu kuluyu jeung kahayon Al-Qur'an. Nah ieu terima ternyata sedihna dina saat kamari masih kene jaseueun jalma-jalma nu sakit seueur geuring teh seueur bisa geuring teh kamari mah ibu-ibu rek pamuda rek orang dan bapak-bapak mah teu ada dari sekarang geus teh era-era dahar hareupeun di jalan geus teh era-era deui. Padahal Allah mengatur ini adalah bulan saum tong kaalaman nya budak-budak mun aya kitu wayahna care wayahna tong ngaku seperti kitu wayahna urang geus teh era-era ibu-ibu mah kumaha alasan penjelasan teh da ibu mah ngaliung sebelum urang. Nah itu teh saraum teh. Kalau ada para orang tuh menuju halangan, menuju mau budak aja, mau rok, karena cina tuh ulah iya teh bulana, gitu, waktu itu. Rasulullah sekarang maka Allah Subhanahu wa taala Allahumma sallim dari Ramadan ya Allah selamatkan dia habis dari bulan Ramadan. Nah alhamdulillah bu dina ieu saat urang dipungkas. Urang tadi melakukan zakat fitrah, mudah-mudahan kita jadi pelengkap, jadi mengembalikan di urang sana karena fitrah. Nah, nyebutnya urang diterima ku Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadah urang sadaya. Kuring hapunten saredeui mobil kelakon saur bae care dina ieu teh Bu kalau kita kagem curhat sama curhatnya begini ini asal dari hati bulan suci kotor-kotor bulan suci berarti digunakan di Allah Subhanahu wa taala padahal belum tentu mendapatkan lagi bulan itu cengkang tuh dah
Anu bakal datang zaman istiqbal mustaqbal mah goib. Pantun kurang kamari anu geus meuli baju di kamari kan ani geus meuli baju geus sarupi. Geus sarupi sunah sarupi geus alus sana. Jam 8 bulan deletung. Itulah kaduhung eta kaduhung pisang. Kaduhung pisang. Terus ngumpulkeun segala rupa pos di kumaha segala rupa ibu teh. Dua poe deui teh aya. Aya teu ngariung urang sadaya. Sedangkan untuk kembali ke Allah itu harus perlu bekal, terutama hiji terutama bekal ke alam barjah, ke alam masa untuk masuk ke lubang kubur saja itu perlu bekal. Bu harus nerangkeun akhir milik ieu, muliakeun kieu. Kuburan Rasulullah innal qabra yunadi ulai yomin sakti hom samaratin. Kuburan teh kade eta ngapa gorowa pesen ka urang teh 50 kali gara urang ingetan ku urang sadayana. Nu ka hiji gabejaan. Duniakeun Rasulullah urang make sangadang Rasul nerangkeun kieu. Ieu kada umat kaula kuburan teh gorowan ka anjeun ngapoe. 5 kali gara urang ingetan ka anjeun. Nu ka hiji wa anna baitullah. Kaula teh manusia tempat pacicing anjeun dulu ke anjeun teh bakal sorangan. Faj'ala namus bikiru atil. So kitu anjeun sorangan moal aya maturan pamajikan anak indung bapak sacinta-cinta moal maturan. So kitu beramaian batur beramau batur pibekeun batur ka indung bakal maturan ka anjeun engke. Saha teu bakal maturan teh Rasul nerangkeun bikiru atil Quran. Sok beramau bacaan-bacaan Al-Quran. Perbanyaklah bacaan-bacaan Al-Quran. Dan tahu ini hiji terus tuh bapak lima kan bilang ini kawatos ibu-ibu ikan itu semoga terus mengalutkan tumis kalau mangga kain mabu gerak taruhan gerak merasakan suka mangga dina ieu bagiakeun nikmati Allah Subhanahu wa taala ieu eta karena Idul Fitri mudah-mudahan urang dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala karena fitrah urang sebagai hapunten segala dosa urang ke Allah Subhanahu wa taala. Selajeng mudah-mudahan Allah singaran rezeki ka urang sadayana maparing keluarga nu saleh anak tunggal nu saleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.